Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Tatiana ti kelas 10 IPS 5 bade nganyaritakeun dongeng nu judulna Kudah Hade Budi. Aya maung eukeur mageus kolot katambah gering. Ngalungsar handapeun tangkal kai sabari gegerungan. Sato-sato nu kungsi meunang kanyeri ti manehna ngarumpul ngariung di hareup maung nu keur gegerungan tea. Ceuk Munding. Ah, sia make gegerungan. Rek nyambat ka saha? Moal aya nu nyaaheun ka sia mah. Munding ngomongna kitu bari ngagadil maung nu keur gegerungan. Nampo kalakuan Munding kitu, sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri akeuy-akeuyan. Kabeh sato nu aya di dinya ngaheureuhkeun maung nu keur sakarat. Kajaba sakadang kuda. Nampo sato-sato sejen galumbira teh manehna mah ukur gogodeg, ceuk Domba. Kunaon sakadang kuda kalah gogodeg kitu? Lain teh jeh tah si beulang teh ku sampean. Tembak kuda. Kaula mah lain teu ngeuwa kana kalakuan maung teh. Ngan waktu ieu kaayaan akan keur gering parna, manehna teh keur sakarat. Sakedeung deui oge paeh. Kuduna mah sato nu keur sakarat teh ulah diheureuhkeun kitu. Meureun ceuk batur teh. Rajen aya kawani ka anu keur sakarat. Saenggeus ngadenge omongan kuda kitu, sato nu aya di dinya jempe sarta pating ngaleos kaleuweung deui. Pesan dina dongeng ieu, jadi jalma mah ulah sok nganyeri ka batur ciga sakadang maung. Ulah oge ngabalas kalakuan jahat ku kalakuan jahat deui jiga sakadang Munding. Sabab sagala dina kalakuan mah oge pasti aya babalesna. Jeung ulah ngan ukur wani kanu lemah hungkul. Mung sakitu dongeng di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.